kamari ka orang ngaledek, ayeuna balik diledek kebenaran babaturanana mun teu salah keur maotnya. Kadinya nyampeurkeun. Mang, tuju naon? Mau banget teh acak-acakan gitu. Aya naon? Sedih? Ih, iya mah budak teh nyaho amang keur sedih. Pan si Dadang maot. Oh, Mang, nu maot kamari, Mang. Nya, Jang, bari si Dadang teh babaturan mang pisan. Umurna teu apa, bari sahanapeun. Gitu, Mang. Mun teu salah mah, anu kamari ngadar karet kabeli lain. Lain, maot lagi dadakan. Ih, najis, suganda nu kamari ngadar karet, Mang. Ih, ari maneh sok kalah jadi heureuy. Maot dadakan si Dadang teh. Mang, aya kamari nah ka pemakaman amang teu nganter ka ditu. Heueuh nya teh tega teu sanggup kudu ka pemakaman mah. Da babaturan pisan atuh si Dadang mah. Ari Ujang deuk naon ka dieu? Nyampeurkeun amang. Ujang rek nanya ka Amang. Tanya naon, Jang? Amang rek kiraha nuturkeun si Dadang maot. Balik Abong umat ololeh, kau kawas lain ka kolot wae ngomong teh. Kalah ngadoakeun aing modar. Puas aing mah ngaledekna oge bagaimana ka aing kamari ngaledek aing ira kawin aing kawin puas kabalos aya